hewan mah ka awewe-nya. Ai ka salaki buat baeud teu kaop salah saeutik, ai ka tukang paket. Diantosan. Geuning teu ngawartosan, padahal mah ngawartos. Eta ka tukang paket haram jadah doang. Ai ka tukang paket meuni someah, ai ka salaki buat baeud. Ibu, wanita seperti ini wanita yang akan selalu ditemani oleh laknat malaikat. Wah, ini dia mah cager, ini dia mah naudzubillah. Atuh engke mah tentang kai mah kumat deui ieu engenya ho. Heeh, laju pan beuk salakina kadenge ku hulu dia. Dengekeun cenah cek salakina teh engke di imahna. Kadenge teh kumaneh? Naon? Cek ajengan cenah matak menang lanat Allah nu kumaha salakina heula. Walaupun suamimu bukan orang taat, dengekeun icih ya. Aya ceu icih aya. Walaupun suamimu bukan orang berilmu, edah dengekeun edah. Walaupun suamimu bukan orang soleh, nung ayo nung. Komplit ya mah horeng. Walaupun suamimu bukan orang yang kaya, iis dengekeun. Aya iis aya. Mana iis mana? Oh. Lain kunaonnya ngaran iis di mana-mana lintuh. Catatan untuk para istri, walaupun suamimu bukan orang soleh, walaupun suamimu bukan orang taat, walaupun suamimu bukan orang berilmu, tetapi wajib bagimu taat kepadanya. Anjay si Mamang, betingnya mah asa menang uyah si Mamang. Asa kauyahan si Mamang. Jelas itu seberapa brengseknya suami ibu lamun dibandingkeun jeung Firaun moal aya nanaonan. Inon aing salah ngomong. Atuh heuh ece boga salaki. Sok usaha teu daek dahar beuki. Unggal poe ngalumbuk we jiga elap. Bandingkeun jeung Firaun can aya nanaonan eta. Teu kawa boga duit saeutik ngus. Sok, eta nu kaprok pamajikan tukang ngeuseup salakina. Salakina tukang ngeuseup. Ya, dengein. Tidak semua tukang nguseup bersalah padamu. Contohnya dia. Atau ho aing rek neangan satu aing teh nyaho. Geus bae kudu aya aing mah. Bo. Teu sakabeh tukang ngeuseup gor. Ih, euceuk mah teh nyahoan. Dengekeun. Eueuh deui pang sabar-sabarna tukang